Sampurasun. Langkung ti payun hayu urang sami-sami panjatkeun puja sinareng syukur ka Zat Ilahi Robi, nu mana mantena parantos masihan ka urang sadayana mangpirang-pirang kanikmatan kanggo urang sadayana di antawisna nikmat iman Islam sinareng nikmat kesehatan. Oge teh hilap salawat sinareng salam mugia tetep dilalarkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulawargina para sahabatna dugi ka urang sadayana salaku umatna dugi ka akhir zaman, amin ya robbal alamin. Sata acana tepangkeun wasa abdi nasrila asa pijunistina bade mintonkeun biantara anu tos dipidamel ku rerencangan abdi nyaeta Kaila Suci Firmansyah nu judulna Budaya Kesenian Jawa Barat. Hadirin nu kusim kuring dipihormat, dina kesempatan ieu sim kuring bade ngaguar ngeunaan Sunda kesenian Jawa Barat nu salah sahijina nyaeta wayang golek. Wayang golek teh mangrupikeun salah sahiji ragam kesenian Sunda nu bahan dasarna nyaeta kai. Wayang golek teh nyaeta salah sahiji kesenian Sunda nu mangrupakeun gabungan ti sababaraha unsur kesenian, nyaeta seni sastra lalakon, karawitan gamelan, seni suara sinden, jeung seni gerak atawa tari gerak-gerik wayang. Anu jadi lulugu dina pagelaran wayang golek nyaeta dalang anu pancena ngalalakonkeun carita. Dalang nu jadi kunci ilaharna jadi takaran dipikaresep atawa henteuna hiji pagelaran wayang nu kudu lalajo. Kulantaran kitu, dalang teh dipereudi pisan kameharenana dina rupa-rupa widang. Sasawios dalang Sunda nu kasohor nyaeta Kyai Haji Asep Sunandar Sunaria almarhum ti Giri Harja Tilu. Sedengkeun tokoh wayang golek anu moal birek dina diantawisna Bima, Arjuna Gatotkaca, Semar, Cepot, Dawala sareng sajabana. Sunan Kudus nu ngawitan mintonkeun wayang golek dina taun 1583. Sunan Kudus teh kalebet wali songo anu termasuk sok nyebarkeun Islam di tanah Jawa. Sunan Kudus kantos ngadamel kirang langkung 70 wayang tina kain nu dianggo kanggo nyebarluaskeun agama Islam. Wayang golek nu dipidamel ku Sunan Kudus teh dipikaresep ku ulama-ulama ti Cirebon. Kumargi kitu, Sunan Kudus teh nyandak wayang golekna ka Cirebon. Carita wayang golek di zaman Sunan Kudus teh mangrupakeun rekaan anu pinuh pisan ku ajaran Islam. Wayang golek dipintonkeun di tanah Parahyangan nalika Kasultanan Cirebon dicepeng ku Panembahan Ratu. Wayang nu dipintonkeun dina waktos harita nyaeta wayang cepak atanapi wayang golek papak. Disebut kitu kumargi mastaka wayang bentukna rata. Hiji-hijina tokoh wayang golek ngagaduhan sifatna masing-masing. Contohna si Cepot, putrana Semar Badranaya, manehna mangrupikeun rahayat leutik anu resep banyo. Kiwari, nonoman Sunda tos langki anu mikaresep kana kesenian Sunda. Salah sahijina wayang golek. Ku kituna hayu urang ngamumule kesenian Sunda nu salah sahijina wayang golek nu aslina ti Jawa Barat ieu ngarah teu dugi ka leungit. Sakitu nu tiasa kapihatur hapuntenna bilih seueur kalepatan tina cariosan abdi. Hapuntenna nu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.